Aduh batur mangges boga budak we aing raha atuh gitu boga budak kawin. Aduh bahagia bareng hirup we. Aduh lieur itu boga pamajikan. Aduh ma hayang kawin ujang ma 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 Mak, mana nih nunggu Mak, mak, naon ta budak teh inung keur ariweuh. mak, mak, mak. Naon deui eta budak teh? Naon maneh teh ngeun gegeroan wae. Diopla nama aya pe obrolan ya teh. Jadi kieu, mak. Da ujang teh geus gede yo. Jadi ujang teh hang kawin. Boga modal maneh nyajang kawin. Kan itu pare geus tere beukah tuh, geus tere panen. Pan aya eta keur modal, setik-etik wae makeun bae lah. Emangna maneh laku tatangga ge armungeun. Sih tau oge. Tapi barudak si degut jeung pertanyaan ka barudak nang taneuhan awewe itu pang neangakeun. Kenanya mah? Keun aya boga maneh mah modal. Eta ge penan itu teh sawah teh ari ditu. Meureunnan tere panen. Kana lah atau meureunnan aya meureun jodona. Meureun insyaallah meureunnan teh tere kawin. Itu mah. Kumaha maneh heula kadinya. Tuh mangun teh ayeuna eta neangan ka barudaknya. Hayang doakeun ujang ka ieu nya. Heeh, Jung didoakeun ku emak ih. Oke nya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah eta budak sakitu lalieur meunih hayang kawin. Ayeuna mah neangan awewe sih. Alah, badul teh. Yung sumhalodo deui. Mana sapi hayang berangdaan. Woi. Woi. Gimana mana? Gimana? Kurang dia teh. Aduh, tos di jalan teh itu. Nanyo itu, Ong. Lupa naon? Nempo batur geus karawi. Alah, keluar biasa tuh. Kok mau mah budaknya? Nya eta lain. Naon kumaha? Mangnya awewe teh. Loba awewe mah hayang sabaraha hiji. Awewe mah pokona mah lamun di karungan mah 7 karung mah. Itu. Ya nu bandar ya mah bandar. Loba awewe mah loba. Kabeneran. Awewe mah aya. Ngan nyeta itu teh butuh panglaki nya teh manehna teh kemudian Panglaki. Urang teh butuh. Di mana? Aya. Yo geura jeung urang. Urang dituduhkeun. Ayo di mana deh? Tuh itu awena ge. Tuh itu awena ge tuh. Eta awena ge. Astagfirullahaladzim. Eta apa awena ge? Panengan jalu ti kamari oge eta awewe teh. Udah aing masih normal, Wak. Pan teh awewe sarua eta oge. Itu eta mah sapi. Kumaha tuh ayeuna kumaha? Teu bener mana mah geus angurang. Man dek oek balik dah lah. Woi, ada makanan. Aya makanan euy. Mantap ya mantap. Ieu aya minuman jeung makanan ti Baso Tiga Saudara yang bertepat di Jalan Raya Cibarehong pertigaan arah Cikaso. Pilih Teteh, Aa, Neng, Nyai, pilih ngabaraso, sok dongkap wae ka Baso Tiga Saudara. Yang berjalan yang tempat dan berjalannya Cibarehong pertigaan arah Cikaso. Basonya menunya ada baso iga, baso biasa, baso mercon. Mantap pokoknya mah. Makasih Tiga Saudara. Masih banyak. Wih, ayo. Makasih. Baso Tiga Saudara.